يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. الله أعلم بمرادهم. Yaitu ajan dikeun ieu si setan hum ka manusia terutama jalma-jalma musyrik ma'al ibadah ka ieu Gusti Allah di samping ka Gusti Allah. Eta setan tajuri ngajanjian ka jalma-jalma musyrik tulal umri ngajanjian kana panjang umur. Mantap itu setan tadi asa-asa itu bilahu asa-asa moal bae wa yumanni jeung ngangen-ngangenkeun ieu si setan hum ka jalma-jalma musyrik karena bisa menangkeun perkara-perkara anu dilamun di dunia. Ku setan teh dipakeun di dunia anu sok kira anu. Jadi diberi angan-angan lamunan di dunia teh bisa anu bisa anu kita. Panjang lamunan teh lamun kabul sawah berusaha terus sudah sawah terus melebar ingat umur majikan nambahan terus sebelah yang opat hayang ganti itu setan. Jadi di janjian panjang umur asal mampain jeung lamunan di dunia jadi tulama meni hayang mengenang sagala rupate di dunia padahal di dunia mah moal sabaraha moal sabaraha mun beunghar mah sabaraha beunghar ngeunah mah sabaraha ngeunah namcak mah sabaraha namcak dina beunghar au komel model urang teh beunghar intinya wa alla ba'sa wala jaza terus diberi aman-aman diberi lamunan poe karena masalah akhirat punya asa-asa mual dibudak getik tak kuburan kena asa-asa mual dibales tina amal kena itu setan itu ya asa mual pae asa-asa us boga kahayang boga lamunan di dunia kahayang boga sagala itunya yang masalah nuja itu terus asa-asa poho datang ka asa-asa moal diudangkeun di pakuburan kena sehingga larang teh asa-asa moal aya Palestina setan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurur wa ma ya'idu jeung teu pati-pati ngajanjian hum ka jalma-jalma musyrik saha syaitan bidzalika kalawan itu tulu umur amal di dunia la ba'sa la jaza illa ghurur kecuali karena bohong punya batilan bantah diberi angan-angan terus janjian bakal panjang umur asal mau apa pahe menjadi malahnya terpae salila umur itu masa parah zaman ayeuna mah zaman ayeuna mah
Datang karena 80 ke menulis barang antik teh. Aneh. Tidak barang antik dapat jadi guru kabeh ketipuan. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Ulaika tahari itu jalma-jalma musyrik anu nuturkeun setan. Eta ma'wahum ari enggonna eta jalma-jalma musyrik anu nuturkeun setan ka eta jahannam neraka jahannam. Nah, eta mah di neraka kena nuturkeun jurig mah. Dunya aran kaya samoal tae. Terus hantam budak-budak dunia merupakan segala rupa bakal benang di dunia pada masa pada asa-asa malaya balikungan kena asa-asa malaya hirup sabada pae barang hirup nanti itu makwahum jahannam tempat nanti jahannam wala yajiduna anha mahisa wala yajiduna jeung moal manggihan eta jalma-jalma saperti kitu anha tina jahannam mahison kana tempat mungsi madiran geus kana tempat pindah moal bisa pindah ka mana-mana. Tabaikna walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha walladzina jeung ari jalma-jalma amanu wa amilum iladina wa amilu jeung beramal iladina as-solihati kana kira-kira amal soleh eta sanudkhilu bakal masuk ka kami Gusti Allah kaladina jannatin kana pirang-pirang patamanan surga tajri anu curcol min tahtiha tihandakeun surga naon al-anhar pirang-pirang banawan khalidina bayanan pada lalu kabeh di hati surga abadan bayanan salawasna wa'dallahi kalau janji Gusti Allah haqqan bayanan hak nyata kagila-gila. Sebaliknya jalma iman beramal soleh mah kitu mah lain ka jahanam jelokna keneh tapi kana surga. Namun jadi masalah siga urang ngaku iman tapi pagawean sok nuturkeun bae setan itu tadi kumaha teh maksudnya kana tadi mah jalma musyrik anu nuturkeun setan teu nya asa-asa moal bae asa-asa rek panjang umur bae sakitu geus kolot oge itu hantam we budak-budak dunia asa-asa moal aya hidup sabada pae asa-asa moal aya basa nama eta pagawean urang padahal di dieu contoh jang jalma bos ani ngaku iman tapi eta sok nuturkeun setan eta kumaha keneh eta lamun jalma musyrik nuturkeun setan mah teh kana jahanam jalma iman beramal soleh ka surga ai urang ngaku iman pagawean nutur we jurig. Aduh, masya Allah. Ya mudah-mudahan agar ayah imanan walaupun membodolkan mudah-mudahan dihampura aja. Wa'adahu nabi kawan wahaqqahu janji pisan Gusti Allah jeung janjina nyata. Wa man asdaqu minallahi qila waman jeung ari saha ela ada terus teu aya deui eta asdaqu anu leuwih bener minallahi batan Gusti Allah lawan makilan ucapanana ieu teh kami Gusti Allah saha deui anu leuwih bener batan Gusti Allah ucapanana berarti Allah pang bener-benerna ucapan itunya nyesok di kita dan jalma iman orang kan ngaku iman di sini
pagawean urang gitu deui. Saya bawa isi setan. Nah jadi nya usahakeun ulah nuntun setan gitulah. Ulah dihaja-haja orang ke rumah hese ningkahanana ulah teh anak deui. Hese pisan hayang teu dolaka teh. Hingga sajam teu dolaka teh hese pisan. Ya hese pisan. Jadi sahabatnya ulah dihaja-haja lah gitu. Jadi dolaka lah di itu disingkahan dolaka teh. So kadang kala antara sadar jeung teu sadar. Ya eta kan ditipu tadi teh urul di setan. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Jadi waktu jalma muslim jeung ahli kitab pagede-gede hulu. Pagede-gede hulu. Jalma muslim jeung ahli kitab. Itu ahli kitab aing beragama berlilah berteman maka Gusti Allah berlilah berteman jalma muslim aing menghadap kanjeng Muhammad dengan itu. Turun ayat laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Laisa teu aya lamun alam urusan eta manutun digantungkeun bi amanikum kana angan-angan arang kabeh wala amani ahli kitab jeung kana angan-angan ahli kitab. Ya urusan halus jeung goreng teu nya hade jeung goreng halus jeung butut ieu lain tergantung kana lamunan maraneh wahai jalma muslim, lain tergantung kana lamunan ahli kitab. Tapi kana naon balbil amali sholeh gantunganana kana amal sholeh kumaha katakwaanana itu nya ahli kitab ke zaman nu nyekal paguh kana kitabna baheula itu nya alim nyekal paguh kana kitabna takwa ka Gusti Allah harus jalma muslim nu takwa harus jalma muslim ngaku iman tapi doraka bae ada goreng segala kita ahli kitab tuh takwa. Jadi laisa al-amru manutun bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Ya urusanna lain tergantung kana lamunna lain tergantung kana angan-angan, tapi tergantung kana amal saleh. Mayya malasuan yujza bihi. Mana rising sahaja mana daya amal beramal isi mansuan karena boleh yujza maka bakal dibalas eta jalma di kalangan amal soleh imma fil akhirah afil jadil barawalnya. Nah di akhirat di dunia diberi cocoba diberi balai gitunya paling di dunia jalma soleh. Jadi di mana-mana jalma erek hade atau keur hade moal eureum moal kosong di ujian pasti diuji leuwih naik darajatna leuwih ujianna pang gede-gedena ujian itu ka para rasul katanya urang bauh nanaonan ya Gusti Allah pang gede-gedena sabab pang luhur-luhurna martabatnya para rasul. Jadi adatna lamun erek hade nah cenah keur goreng mamari asal lancar we sagala teh di mana-mana rek hade mun disangka heureuh di mana-mana jelema rek hade moal eureum tina uji ya gitu ai erek
naik pangkat diuji heula paling hayang TSD kan SMP ujian heula beuki luhur beuki berat ujianna. Terus maya malsuan di zabi jalma nu digawe-gawe bakal dibahas di mana di akhir itu jalma paling mungkin dari balai wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasir wala yajid termanggihan eta si jalma wala yajid manggihan eta si jalma lahu jam si jalma billahi salian di Gusti Allah waliyan kana anu ngurus ya faduhu anu ngarasa kaita jalma wala nasir jeung wala manggihan kana anu tulungan anu bisa digah tina siksa Gusti Allah. Ke sabalikna ke kana jadi gitulah. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد